Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila rawai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'fana bi ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Nomor sabaraha? 104-nya. Hah? Babu fadli tahjir. Babu fadli tahjiri ari ieu eta bab dina mertelakeun padilah gagancangan ila zuhri kana salat zuhur wal muhafadzati jeung ngariksa alal isya'i kana salat isya wal fajri sareng salat fajar salat subuh. Halaman 120 kan. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul kana lapad bainama rajulun bainama rajulun dina waktu ari hiji lalaki yang si eta lempang rajulun bitorikin di jalan wajada manggihan itu si rajul gusna syaukin kana dahan tangkal cucuk alat toriki di jalan fa akhara tuluy nyingkahkeun itu si rajulun hu kana gusna syaukin fasyakaro tuluy ridho saha Allahu Allah
lahu kasirajul. Ridho teh berarti ngaganjar. Faghfara tuluy ngahampura Allah lahu kasirajul. Tsumma qala tuluy ngadawuh Nabi kana lapad asyuhada. Ari pirang-pirang jalma nu maot syahid khamsatun eta aya 5. Al-mat'unu tegesna kahiji nu dibere panyakit taun. Wal mabtunu jeung anu dibere panyakit nyeri beuteung atawa naon muntah berak. Wal goriku jeung anu pikerem. Wa sahibul hadmi jeung anu ngabogaan kaurugan longsor. Wasyahidu jeung nu maot syahid fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah nya lain di jalan tol. Wa qala sareng ngadawuh Nabi kana lapad law ya'lamu lamun uninga saha annasu manusa ma kana ganjaran fin nidai nu tetep ma dina adzan wasofil awali jeung jajaran awal. Tumalam yajidu tuluy teu manggihan nas illa ayastahimu kajaba yen ngalotre ngundi itu nas alaihi kana kullun tina nida wasofil awal. Lastahamu tah yakin ngalotre atau tah yakin ngundi itu nas. Walau ya'lamuna jeung lamun nyaho itu nas ma kana ganjaran fitah jiri nu tetep ma dina gagancangan. Lastabaku tah yakin balak itu nas ilaihi kana tahjir. Walau ya'lamuna jeung lamun nyaho itu si nas ma kana ganjaran fil atamati nu tetep ma dina salat isya was subhi jeung salat subuh. La atau tah yakin datang nas huma kana atamah was subhi. Walau habuan jeung sanajan bukti itu ityan eta bari ngosod atawa ngorondang. Bab mertelakeun padilah gagancangan kana salat zuhur jeung ngajelaskeun padilah ngariksa kana salat isya sareng salat subuh. Gagancangan salat zuhur kitu sote lamun teu banget panas di daerah anu banget panas. Ketika terjadi salat zuhur di daerah nu banget panas keur usum panas eta mah saya diibrod teh ditiiskeun meusan akhirkeun meusan tong awal waktu. Jadi ieu mah berlaku dina daerah nu normal siga di urang eta mah tahjir we gagancangan. Di Arab ketika teu banget panas tahjir we eta. Tapi ketika di Arab keur banget panas eta mah diibrod. Ditiiskeun meusan rada akhirkeun tong awal waktu. Sabab ge aya hadis nu sejen idzastaddal harru fabridu anis salat. Di mana banget panas maka tiiskeun ku aranjeun tina midamel salat. Ripuh. Naon sababna fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Sabab ari banget panas teh eta tina sapali hebosan jahannam. Ketika harudang bayungjang teh eta teh jahannam teh neraka teh ngahebos. Widhi ka Allah ya Allah abdi sesama babaturan saling hakan. Saling tumpuk harudang pasiksak dina neraka ceuk seuneu eta. Nya ku Allah di widian ngarenghap 2 kali eta. Renghapan pertama keur usum panas
Renghapan kedua kerusum tiris. Maka ketika panas banget panas, hebosan jahanam. Keur tiris banget tiris menusuk tulang, eta ge sami hebosan jahanam. Pak Abridu sok tiiskeun. Bahkan lamun urang boga penyakit panas ge sami eta teh. Tina hebosan jahanam saros. Innahuma sanyana panas muriang. Aya pan panas muriang nyebret gitu. Eta ge sami min paihi jahannam tina hebosan jahannam tiiskeun ku anjeun ku cai mentak aya mun urang panas dinaon dikompres aya tina hadisna eta tiiskeun ku cai. Ieu mah ngajelaskeun padilah gagancangan kana salat zuhur dina situasi normal. Oge ngajelaskeun muhafadzah ngariksa kana salat isya jeung salat fajar. Dina Sahih Bukhari jilid 1 halaman 120 eta. Ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ki bainama rajulun yamshi bi tariqin. Dina hiji waktu aya hiji lalaki lempang di jalan. Wajada gusna syaukin eta lalaki manggihan kana dahan tangkal cucuk. Lamun diurang masalak badan gitu. Di mana tanggal cucuk teh alat toriki di jalan fa akharahu disingkahkeun ku manehna teh da bisi katinjak ku manehna bisi katinjak ku batur. Ku ayana kalakuan manehna fa syakarallahu lahu maka Allah ridhoeun maka Allah ngaganjar ka manehna. Mata aya putnut nomor 4 rodiya fi'lahu wa qabbalahu minhu. Rodiya mikarido Allah fi'lahu kana pagawean rajul wa qabbala jeung narima Allahu kana fi'lahu minhu ti rajul. Jadi Allah berterima kasih teh lain hatur nuhun, lazimna tina terima kasih teh Allah mere kahadean. Sapertos asma Allah aya ya syakur. Aya Asyakur itu kan asma Allah. Lain ya syakur kita ya nama munada gitu. Coba sebut asma Allah nomor 3. Ya Rohim nyalain atuh Ar-Rohim lain ya Rohim. Aya asyakur loba syukuranana namanya Allah loba syukuranana. Syukur teh kan berterima kasih Allah loba nganuhunkeunana. Maksudna lamun aya bahasa di Allah siga sifat nu aya di makhluk maka diambilna ulah mabadena tapi goyahna ujungna lamun urang berterima kasih kan sok aya hatur lumayan siga Allah itu rahmat itu riqatun fil qalbi taktabit tapadul wal ihsan leket tayidina hate nu akhirna hayang mere kahadean. Di Allah ulah diambil makna ngalaketei hate dan di Allah teu aya hate. Tapi diambilna maknana rahmat di Allah itu adalah tapadul wal ihsana mere kahadeanana. Allah itu adalah syakur, Allah itu adalah sabur, loba sabarna, aya loba sabar teh teu gancang ngamek. Maksudna mah teu gancang nyiksa. Ketika seorang hamba berdosa, ku Allah masih kena diberi kesempatan. Allah itu sabur. Allah itu syakur. Loba syukuranana maksudna. Allah itu loba ridona. Allah itu loba ngaganjarna. Maka ketika eja menyingkahkeun tangkal cucuk di jalan, fasyakaro maka Allah ridho atau Allah ngaganjar lahu kaeta jalma. Faghfara lahu Allah ngahampura dosa leutikna. Da ngaran kahadean mah bisa ngahilangkeun kagorengan. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kahadean bisa ngahilangkeun kagorengan. Faghfara lahu. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa anjeun di mana wae ayana tuturkeun kagorengan ku kahadean geus migawe goreng teh migawe kahadean tamhuha maka
Kehadian eta bisa ngalebur kana kagorengan. Maka fagofarolahu. Tsumma qala tuluy ngadawuh Nabi asyuhada'u khamsatun. Ari pirang-pirang jalma nu maot syahid aya 5. Hiji mat'un anu dibere penyakit taun, penyakit menular. Ibarat mun ayeuna mah corona gitu. Corona. Penyakit anu menular. Atau flu burung, flu babi, flu kuda, marah ya penyakit itu. Solusina mun aya penyakit nu menular kahiji lembur terjangkit didinya, urang lembur ulah keluar, urang luar ulah kadinya. Aku pemerintah tadi dilarang mudik. Dilarang mudik kumaha kapan di mana-mana eta mah taunna ge. 2 wal mabtun. Mabdun teh nu nyeri beuteung. Ti luhur ti handap kaluar muntaber muntah berak. Aya geuning tawatto mun mana teh. Wal mabtun sohibul ishal. Ari mabtun teh nu jadi beuteung teh sohibul ishal nu ngabogaan penyakit mencret al istisqa utah gitu. Utah miceun muntaber gitu. Ti luar wal gorik jalma nu ti kerem di mana di laut di balong gitu. Sahid eta. Kaopat sohibul hademi anu tertimpa reruntuhan longsor sahid eta. Nganu opat ieu mah syahidna syahid akhirat. Cek dunia mah teu syahid. Ngan cek hukum akhirat syahid. Kulantaran cek dunia teu syahid, maka prosesi jenazah layakna nu normal we. Dinaon di mandian, dibungkus, disolatan, tuluy dinaon? Diantarkeun ka kuburan tuluy dikubur gitu. Aya 5 kewajiban hirup teh da mayit ini sorangan. Cuk ulama dalin 4 kewajiban hirup kana maot. Aya nganturkeunan da mayit ini sorangan. Normal eta. Aya di wasahid fi sabilillah jama nu maot di jalan Allah. Eta ge tergantung niat. Sahid aya dunia ungkul, aya akhirat ungkul, aya dunia akhirat. Jalma nu maot ngalawan kafir, perang jeung kafir dengan tujuan li'ila'i kalimatillah ya al-ulia. Ngabela agama Allah, maot dina pangperangan, cek dunia syahid da merangan kafir. Cek akhirat syahid da tujuan anak li'ila'i kalimatillah ya al-ulia nanjeurkeun agama. Aya deui perang ngalawan kafir dohir nama tapi hatena lain li'ila'i kalimatillah, lain pikeun memperjuangkeun agama tapi hayang naik pangkat, hayang populer, hayang viral. Nah eta mah ceuk dunia syahid, ceuk akhirat henteu. Aya syahid akhirat tungkul cek dunia henteu. Mana ta ieu mat'un mabtun gorik sohibul hadmi. Nu teu meunang di salatan jeung teu meunang di adusan manaon? Syahid dunia wal akhirat atawa syahid dunia ungkul. Pokona nu dohir na ngalawan kafir eta mah ulah di mandian, ulah di solatan, dibungkus aya-aya dina pakaian anu berdarah mun mahi mun teu tamahan. Teras Rasul ngadawuh waqala law ya'lamun nasma fin nida wasofil awal. Andaikan seluruh manusia apaleun kana ganyaran dina adan, ganyaran dina barisan pertama nalika salat. Mun apaleun padilahna teh pohara ada jajaran pertama
tu malam yajidu tuluy manehna teu manggihan kesempatan pikeun adan dek kapiheulan ku batur mikna. Hayang jajaran pertama kapiheulaan ku batur. Kecuali hayang menang kesempatan adan jeung jajaran pertama teh illa ayastahimu alaihi kecuali ku jalan diundi di lotre. Pasti jalma bakal ngalotre. Hayang naon? Hayang boga kesempatan adzan. Hayang naon? Hayang boga kesempatan salat barisan pertama. Geuning antara aya jalma di lotre sabab teu apaleun padilah atawa api-api teu apal. Sok aya teu jalma gerelut. Naon itu naon? Parbut mik. Hayang adan pernah teu? Henteu pambung-bung, mangade deui gitu kan. Kunaon eta teh? Ecen. Wah, 5 menit sebelum adan geus di masjid ya, rebut mik. Pantara, naon sababna? Teu apal atau api-api teu apal. Atau ecen mah ngarumaoskeun Kang ari abdi mah adan teu sok raos lirena. Gitu ngarumaoskeun we abdi. Kosok aya jalma pas ya urang heula panghareupna. Wah langsung rame di masjid teh. Tawuran sagala naon ieu teh? Parebut hayang jajaran pertama. Aya teu? Teu pernah. Nu aya ge, nu itu Kang, karep cenah gitu. Kitu kan aya oge. Ya ari dina naon teh aya dina ibadah mah eta teh kudu naon? Kudu egois. Sabab al-itsar fil qurbi makruhun. Al-itsar milihkeun batur mendahulukan orang lain fil qurbi dina ibadah makruh. Jadi kudu egois, kudu kan ka surga teh yang paheula-heula gitu kan. Gitu. Jadi intina mah lamun jama apaleun padilah adan, apaleun kana padilah jajaran pertama, tuluy teu manggihan kesempatan adan jeung jajaran pertama kecuali kudu di lotre, pasti ngalotre. Tapi insyaallah survei membuktikan teu aya jalma tiap DKM di lotre asatara. Walau ya'lamuna ma fi tahjir jeung lamun jalma nyaho kana padilah gagancangan awal waktu sok sanajan dina judul madzuhur nya kana asar magrib isya subuh ge sama. Lastabaku ilaihi yakin bakal balap paheula heula ringrang lamun teh maka masjid kapiheulan ku batur teh. Tapi da di urang mah sok paneuri naon sababna teu apal atawa api-api teu apal. Nu riweuh mah nu api-api teu apal dan nu riweuh mah aya jalma sare aya api-api sare. Nu sare mah dihudangkeun langsung hudang, nu api-api mah hese. Data tadi geus nyaring. Walau ya'lamuna ma fil atamah wasubhi. Lamun teh mah jalma nyaho kana padilah nyaho kana ganjaran dina salat isya jeung dina salat subuh. La atauhuma walau habuan. Mun nyaho ganjaran padilah nu badag dina salat isya jeung salat subuh, kari-kari teu bisa maksakeun isya jeung subuh kecuali kudu ngesod. Pasti jalma bakal jadi suster ngesod. Aya teu jalma asrod-asrodan ka masjid rek salat isya? Teu aya. Aya teu jalma asrod-asrodan ka masjid rek salat subuh? Teu aya. Naon sababna? Teu apal atawa api-api teu apal. Misalnya saeutik pan udur. Mana gitu. Padahal mah sakalian isya jeung subuh mah ngesod kuduna. Tara aya suster ngesodnya kadieu. Ajah mah karunya ngesod ka mana mang? Bade salat isya. Tara. Nu aya 1000 hiji, nu hiji na geus maot. Nya 1000 kosong atuh berenannya gitu. Gede padilahna teh teh. Tah ganjaran teh dina nu kitu sabenerna. Babu fadlil masajidi. Ari ieu eta bab dina mertelakeun padilah pirang-pirang masjid. Wasab'atin jeung 7 jalma yudhillu anu mere iuh-iuh. Hum kasab'ah sa'allahu Allah. Dina Bukhari jadi hiji 102 hiji alamanana mun akur. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya mugami karido sa'allahu Allah anhu ti Abi Hurairah.
Anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauhun nabi sab'atun ari 7 jalma yudhillu eta bakal mere iuh-iuh hum kasab'ah sa'allahu Allah fi dhillihi dina iuh-iuh arasna Allah yauma la dhilla dina poean teu aya iuh-iuh eta maujud illa dhilluhu kajaba iuh-iuhan Allah al imamu tegasna pemimpin al adilu nu adil imam wasyabun jeung pemuda nasya'a nu tumbuh sabun fi ibadati rabbih dina ibadah ka pangerana itu si sabun wa rajulun jeung lalaki qalbuhu anu ari hatena rajulun muallakun eta nu dicantelkeun fil masjid di pirang-pirang masjid warajulani jeung 2 lalaki tahabba nu silih mika cinta itu rajulani fillah di jalan Allah ijtama'a narima kumpul itu rajulani alaihi karena Allah wa tafarraqa jeung narima pisah itu rajulani alaihi karena Allah wa rajulun jeung lalaki tolabat nu nyuprihu ka rajulun sa imro'atun hiji awewe zatu mansobin anu ngabogaan martabat mansibin kan mansibin wa jamalin jeung kageulisan faqala tuluy ngucap rajulun kana lapad inni akhafullah inni saesuna kami akhafu eta sieun kami Allah ka Allah wa rajulin mana wa rajulun nya di dieu mah salah baris nanya ta wa rajulun jeung lalaki tasaddaqa nu gawe sedekah rajulun akhfa barina nyamarkeun rajulun hatta la ta'lama sehingga yen teu nyaho naon shimaluhu leungeun katuhu na rajul ma kana perkara tunpiku nu geus nganapakahkeun naon yaminuhu leungeun katuhu na rajulun wa rajulun jeung lalaki zakaro nu eling rajulun Allah ka Allah khalian barina nu nyepen papadot tuluy ngocor naon ainahu 2 socana itu rajulun bab mertelakeun padilah masjid da masjid teh mangrupakeun hiji bangunan di muka bumi nu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Dina Sahih Muslim diterangkeun ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Abghadul bilad ari pang dipika ahabbul bilad ari pang dipika cintana pirang-pirang lembur tempat di muka bumi ilallah munggu Allah masajiduha eta pirang-pirang masjidna itu bilad. Wa abghadul bilad jeung ari pang dipika benduna pirang-pirang lembur pirang-pirang tempat nu aya di muka bumi ilallah munggu Allah aswaquha eta pirang-pirang pasarna itu bilad. Pertanyaan, urang resep di pasar resep di masjid, mineng ka pasar mineng ka masjid, lila di pasar lila di masjid, kadeh nya ukuranana nya. Oh, asup ka supermarket Irfan di maghrib ke jam 10 teh teu karasa eta teh nya. Di masjid nyeri cangkeng segala gitu. Pan kitu setan ngagodana ka dinya. Kanu ngaji mah ngagodana teh loba gitu. Nyeri tuur gitu kan. Entak datang setan ngagoda ka zaman nu ngaji teh supaya tur nanyang hunyar gitu kan. Berarti nu nyang-nyar teh naon? Lain setan cangkeul. Setan. Pan cangkeul tadi kayak gitu, ngagoda rupa-rupa segala. Nah, rupa-rupa teh eta kegodana gitu. Oge ngajelaskeun 7 golongan jalma anu bakal dinaungi ku Allah, bakal dipasihan iuh-iuh jaga di alam mahsyar.
katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Rasul sab'atun ay minan nas ari 7 golongan ti manusia yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh nu bakal dipasian iuh-iuh arasna Allah ketika waktu harita orang lain mah salianti nu 7 kapanasan jama dicicingkeun di alam masyar dina hamparan perak di luhur aya matahari ngan meureun lain matahari nu ieu meureunan gitu kan da terjadina kiamah manaon hancur duka matahari nu mana ngan dina hadisnya aya matahari ya beberapa tumbak dina kepala sehingga jama kesangna banjir laputku kesangna sorangan aya nu samet tuur samet cangkeng aya nu samet ceuli bahkan aya nu laput nasoe bori mah kesangna ge geuningan rembes ka bumi teh 70 siku ngan mungkin lain bumi nu ieu gitu bumi ieu mah geus diruksak deui wae tapi aya 7 golongan jama ku Allah diberi iuh-iuh ieu santai gitu kan nyaman hiji al imamu al adilu pemimpin anu adil bisa nempatkeun hak dina sakuduna timimiti pemimpin anu kecil nepi ka pemimpin anu besar nepi ka presiden ada Kang abdi mah teu jadi pejabat ente teh jadi pejabat mun kawin mah berarti sakeluargaeun imam itu kalau antara jadi imam menjadi salaki berarti kudu adil i'dilu baina auladikum fil atiyah aranjeun kudu adil di antara anak budak-budak aranjeun dina pamere cek ecen teh abdi belakang jomblo sami ente ge minimal jadi pemimpin jang sorangan sa Rasul fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap kalian adalah pemimpin setiap pemimpin pasti ditanya tentang naon anu dipimpin aku manehna tentang rakyatna dina hiji mangsa Jabir bin Abdillah ngalangkung sareng Rasul ka tanah nu namina Maridhohron gitu didinya Jabir bin Abdillah ngalaan buah kabas teh buah kayu arok so Rasul Jabir ala tah anu hideung seungit nu hideung Jabir leuwas kaget geuningan Rasul terangeun buah kabas nu hideung teh seungit dan nu terang buah kabas mah pasti tukang ngangon Jabir teu terangeun masa lalu masa kecil Rasul ditaros ku Jabir teh Gusti Rasul punten akunta tar'al gonam aknaha kunta bukti salira tara'a eta kantos ngangon salira algonama kana domba punten Gusti Rasul nu terang buah kabas mah buah kayu arok nu hideung amis tukang ngangon apakah salira pernah ngangon kumaha saur Rasul naam betul wahal min nabiyyin illa ra'aha teu pati-pati aya hiji nabi kecuali kabeh geus pengalaman ngangon domba Nabi Musa ngangon domba heula nikah jadi minantu Nabi naon Su'eb teh kitu kan 8 tahun teh naon ge mas kawin ge ku ngangon domba di bonusan 2 tahun gitu pasti ngangon domba tah urang ge ngangon minimal diri urang pribadi imam kullukum ro'in setiap kalian adalah pemimpin nu ngurus nu ngangon nu ngajaga nu ngariksa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap kalian bakal dipenta pertanggungjawabanna maka imamun adilun mah al imamu al adilu di akhiratna teh senang matak husnudon urang loba calon kepala daerah anu naon nyalonkeun diri hayang menang iuh-iuhan arasna Allah cenah husnudon gitu kan ulah negatif we ka batur wallahu alam mari eta nama
Ngan cek dohir oh panginten si eta nyalonkeun hoyong jadi nomor hiji tah al imamu al adil. Ngan ari korupsi mah boro-boro getang. Dua wasabun nasapi ibadati rabbi, seorang pemuda nu tumbuh dina masa pertumbuhan baktur ma'arulin saeta mah sibuk ku ibadah ka saha? Ka Allah. Pemuda keur ngeunahna. Sebab pemuda itu calon pemimpin deh gitu. Jadi orang yang apal kehidupan 10, 15, 20 tahun yang akan datang tergantung pemuda hari ini. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda di hari ini adalah pelopor di hari esok. Urang mah masih kene aya nu adzan, pengaosan, nya ayeuna teh 5, 10, 20 tahun yang akan datang kumaha anjeun ayeuna? Kumaha anjeun? Agama rek itu dikieukeun teh kumaha anjeun ayeuna? Tah aya seorang pemuda nu sibuk ibadah ka Gusti Allah. Eta teh bakal meunang naungan aras. Tanggung jawab aranjeun teh kehidupan agama sabadana teh. Sabab layati alaikum zamanun ilal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Moal datang hiji zaman kecuali zaman sabadana leuwih goreng. Pasti. Tilu warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Hiji lalaki nu hatena selalu nyantel ka masjid. Di mana-mana cicing di masjid ngantosan berjamaah. Keluar ti masjid ngerindu ngantosan berjamaah deui. Keur aya di lemur mah biasa. Keur init-initan di jalan sami deh hoyong nyimpang ka masjid. Nya husnudon we mun aya jalma rombongan na mobil perjalanan punten urang liren heura milarian masjid ngadon modal eta. Kiih gratis eta mah. Teu kuat kayak pilari masjid KWC hek teu mayar di KWC nanti gitu. Balik teh cik atuh wudu 2 rakaat salat minimal. Urangnya sok aya rajulun qalbuhu qalbuhu mualakun fil masajid teh keur liar keur nyaba ngan hayang kiih eta teh gitu. Hayang kiih. Sugan teh nyantel ka masjid teh naon? Eta marek miceun gitu, rek miceun. Gitu. Penting ieu masjid. Sabab Rasul pertama itu hijrah ti Mekah ke Madinah nu dibangun ku Rasul sanes rumah sakit. Sanes sakola. Tapi naon? Masjid naon? Masjid naon? Masjid Quba heula. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid Quba. Sehingga lamun urang salat di Masjid Quba 2 rakaat padilahna sami dengan umroh. Masjid Quba eta. Sabaraha Masjid Quba kakara Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di tempatna mati budak yatim itu. Di Bani Najjar upami telepat. Ku Rasul bade dipeser tempat moe korma bari seueur kuburan musyrikin. Saur Rasul teh faminuni hei Bani Najjar sok hargakeun tuh sabaraha. Ah cek budak yatim moal ka Rasul mah mangga we. Kitu teh. Bari yatim eta jalma teh. Hese eta yang ciga Bani Najjar. Bani Najjar upami telepat itu upami telepat Bani Najjar orang yatim teh. Wios kange Rasul mah. Kange Allah ieu mah. Wakafkeun ti budak yatim. Nu akhirna kuburan musyrikina dinaon? Kuburan musyrikina digali gitu. Tanggal kormana dituaran. Diterapkeun jamaah urang mah hese. Ajengan rek nambahan masjid sabarha tuh naik hargana teh nya ajengan rek ngabangun kobong sugan teh siga zaman Rasul mangga lah kange Rasul kange Allah mah mangga henteu ieu mah naik deh gitu atuh jauh meureun hayang sabatun teh meureun ieu mah nya Rasul nu pertama dibangun teh eta masjid sabab di masjid pisan timbul ide-ide cemerlang. Di masjid pisan timbul perjuangan-perjuangan agama.
Sabab ketika jalma geus betah di masjid, keluar di masjid, maka mental baja. Walaupun kurang dahar. Dan memang nu sok ngamakmurkeun masjid mah kitu eueuh kasieun kecuali saha? Kecuali ku Gusti Allah. Innama ya'muru masajidallah, pasti nu ngamakmurkeun masjid-masjid Allah kriteria na saha? Man amana billahi wal yaumil akhir. Dipastikan eta jama iman ka Allah. Dipastikan eta jama iman kana poe akhir. Dipastikan wa aqama shalah wa ataz zakah. Pasti zaman sok ngamakmurkeun masjid, iman ka Allah, iman kana poe akhir, pasti sok salat, zakat moal kaliwat. Lamun boga harta wajib dijakatan. Kadituna walam yakhsha illallah, moal aya kasieun kecuali ku Gusti Allah. Matak bubar ti masjid diajak perang teh wani para sahabat. Taya penting nak menghipun kekuatan dimulai dari masjid deh. Walam yakhsha illallah. Tak penting qalbuhu muallakun fil masajid. Namerka tabaraha itu cik bantuan ngitung atuh. 4. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua jalma nu saling pika cinta atas dasar Allah. Kumpulna karena Allah, papisahna ge karena Allah. Sosobatan lain TTM-an lain, teman tapi mesra lain. Sosobatan kumpulna karena Allah, pisahna ge karena Allah. Penting eta dina syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kahiji eta pamit lepat. Aya hiji jalma rek berkunjung ka babaturanan. Allah ngutus malaikat pikeun megat. Mangrupa jalma malaikat. Cek malaikat mang rek ka mana? Abdi bade zarah, bade silaturahmi kaki anu. Barang bawa teu jang bereun ka ditu man adrahi teu. Ah henteu kecuali motivasina abdi mah atas dasar cinta ka Allah. Cek eta malaikat, ieu kami membawa pesan ti Allah. Kami adalah utusan Allah ngabejakeun bahwa Allah mika cinta ka anjeun karena anjeun mika cinta ka dulur anjeun. Cintana atas dasar karena Allah. Gitu. Sehingga yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dina surah Al-Maidah 54. Warajulun tolabatul imro'atun, hiji lalaki nomor sabaraha 5. Tolabatul imro'atun anu disuprih ku hiji awewe, disuprih zina. Nu eta awewe teh zatu mansibin wa jamalin atau zatu mansobin, boga martabat, orang mulia, wa jamalin boga kageulisan. Keur status sosialna hebat, nya geulis deui, ngajakan berdua. Cek eta rajulun teh faqala inni akhafullah, abdi mah sieun ku Allah. Bari normal maneh henteu peluh, ari peluh mah teu kaci eta gitu mah nya. Henteu peluh, henteu normal gitu. Tapi ngucap ini akhafullah, sieunna atas dasar sieun ku Gusti Allah. Ari sieun ku Allah teh kan jadi barometer keimanan. Dina surah Ali Imran 175 asana. Ayat dawan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa khafu jeung kudu sieun aranjeun kabeh ni ka kami. In kuntum mu'minin, andaikan aranjeun ngaku orang yang beriman. Sieun ku Allah adalah barometer keimanan. Gitu. Warajulun tasadaqo akhfa hatta la ta'lama shimaluhu matun fiku yaminuhu. Saterasna nomor genep hiji lalaki nu sodako bari nyamarkeun kana sodakohna sehingga ku samar-samarna leungeun kenca teu apaleun naon rupa nu dibikeun ku leungeun katuhu. Ah manyakang teu apaleun kinayah eta baniku orang terdekat pun tidak tahu.
ieu mah pan urang nadajaeun mere di dinya disebutkeun ngaranna Kang sae teh hamba Allah kudu nama kitu eta bari diseratkeun apalah artinya sebuah nama dah pantas bab eta kana naon mah kana sodako tapi lamun teh mah mere ngaran budak mah ulah kadinya eta boga budak sangaranna naon ngarang geuningan goreng itu apalah artinya sebuah nama salah judul eta ari mere ngaran nu alus teh hak budak hakul walad ala walidihi ayyuhsinasmahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kitab was-sabahah war-romaya wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawijahu idza adraka hakul walad ala walidihi hak budak tinu jadi kolot nah hiji ayyuhsinasmahu dialuskeun ngaranna ngaran sing alus sabab ngaran adalah doa apalah artinya sebuah nama jang sodako eta mah sanami teh geus lah hamba Allah we ari mere ngaran budak mah sing alus dahak budak eta naon ngaran nu paling alus Asmaul Husna mangge Abdun Abdullah Abdurrahman jenengan nabi mangga sorosuli khamsatu asmain kami boga 5 ngaran anu populer gitu kami teh Muhammad kami teh Ahmad kami teh Mahi kami itu adalah Hasir kami itu adalah Aqib sok Muhammad tapi ulah hari Aba Qasim eta mah alam kunyah teu meunang eta mah hiji jalma Rasul nuju di pasar dipanggil ya Aba Qasim ngalieuk Rasul teh sanes ka salira ka satu kudu ka situ so Rasul sammu bismi wala takannu bikunyati anjeun mere ngaran teh ku ngaran kami sok rek Ahmad rek Muhammad wala takannu bikunyati ulah nyieun alam kunyah ku alam kunyah kami Abu Qasim ulah beda boga budak ngaran Qasim maka dilalih Abu naon Qasim kolot simpati Qasim eta mah teu meunang eta mah Abu Qasim teu meunang khusus Rasul sok pilihan eta ngaran budak teh hakul walad ala walidi ayyuhsinasmahu wa adabahu sing alus dina ngadidikna sok masukeun ka sakola si Puada geuningan si Paud gitu kan bayar di bulananana karunya guru nanti karunya gitu mapatahan ikro kulantaran teu mayar wae ngejahna teh pan baja barba fa jabar fa sin kasrosi ya jabar ya bapak sia cenah gitu bari nyentak bayar itu bayar hak itu teh hak nu jadi naonna nu jadi guruna inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah panghakna nu diambil ku anjeun tina buruhan adalah buruhan ada ngajar kitabullah ayyuhsinasmahu wa adabahu wa ayu alimahul kitab pelajarkeun kurang baca Al-Qur'an wasabahah naon ngojai katirta kita diajar ngojai teu bisa ngajarkeun bare duitna unggal poe minggu bener eta teh hak budak waromayah mana gitu wa alla yarzuqahu illa thayyiban ulah dirizkian kecuali ku rezeki nu halal kade jang napakah wayan ajang naon ge nu halal kuduna ngan ai jang sali napakah mah duh sabab kullu lahmin nabata an haramin fanaru aula bihi sakur daging dumaging nu jadi tina ladang haram bagianana neraka wa alla yarzuqu illa thayyiban oge wa ayyuzawijahu idza adraka di mana dewasa aya calona kawinkeun ulah dingke-engke kitu
Jadi kadinya biar teh mana eta apalah artinya sebuah nama tah jang sodakoh eta mah ari jang nyeun budak mah sok disebut ngaranna nanyakeun heula ka kiai di ulah padumuka Quran dina Quran aya Firaun rada populer ya gitu kan. Wana Quran aya aanon angzar tahum. Lain beda ari eta mah naon ke gitu lah andar tahum gitu. Sing halus. Jadi sodakona teh teu apaleun, nu katuhumikeun nu kenca teu apaleun, maksudna kinayah orang terdekat pun teu apaleun. Oge lamun urang sodako ulah sok ngarep-ngarep diduakeun ku batur, bisi skor hiji sama. Diduakeun alhamdulillah henteu keun bae. Sabab lamun teh mah ngenta doana lain salah ngan kurang hade kurang mere situ ngaduakeun duakeun deui ku urang jadi sekorang teu draw sabab urang mere alhamdulillah hatur mudah-mudahan panjang umur tong panjang teuing bisi batur geus maot urang aya keneh gitu. Nah, nu normal nu normal 200 tahun sok ente sanggup teh 200 tahun. Wah batur coba sok. Amin, doakeun deui ku urang. Dina kitab I'anatut Thalibin itu bab sedekah tatawu, upami Siti Aisyah mah mun barang pasihan, masihan. Eta teh sok miwarang seseorang intelna, upami uih eta zaman nu disodakohan tadi ngadoakeun ku Siti Aisyah mah sok ditambahan deui sok dibalik didoakeun. Maksudna ban ku hati-hati pisan. Pas dabikul khairat. Sabab urang mere situ ngadoakeun sakorna hiji sama teu aman skor hiji sama cacakan 2 hiji teu aman Persib kan karek 2 hiji duka Irama can aman eta teh kuna wasing jauh skorna teh gitu 5-0 gitu kan insyaallah moal kaudag gitu. Jadi ketika urang mere situ ngadoakeun sabaran mah nu terbaik di antara urang berdua urang da mere kahadean situ ge mere kahadean gitu. Lain salah eta dengan dina derajat keikhlasan mah kurang gitu. Wa rajulun dzakarallahu khalian saterasna hiji lalaki nu eling ka Allah bari nyepen usasa papadot ainahu tuluy ngembeng kaluar cai soca da peurih wae beureunan gitu. Ingat kana dosa reumai bae gitu keur sorangan kunaon ingat kana dosa eta lain ingat kana hutang lain kade da ceurik ka bagi dua eta gitu kan ceurik teh ka bagi dua eta encen Kang Dabi mah hirup di pasantren teh peurih naonana can eta mijan eta teh peurih haseupna tah jadi ayat 7 golongan jalma eta. Terus kan panjang dina sarahna mah eta moal tamat babun ari ieu eta hiji bab idza hadara di mana-mana geus hadir naon at-ta'amu dahareun. Maka pek heulakeun dahareun eta teh idza jawabna eueuh nanti hadis we jawabna mah aya dina halaman 123 eta Bukhari. An Hisam bin Urwah katampit Hisam bin Urwah qala ngadauh Hisam sami'tu ngadangu kuring Aisyah ta ka Aisyah radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah an hati Aisyah amin. Anin Nabi katampiti Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saesuna Nabi qala eta ngadauh Nabi kana lapad idza wudi'a di mana-mana geus dipernahkeun atau disimpen naon al asya'u dahareun sore mun aina dipatahkeun dahareun sore mun aina dikasorokeun waktu isya eta wa uqimat jeung diqomatan naon as-sholatu salat pabedau maka pek ngamimitian aranjeun kabeh bil asya'i kana dahareun sore. Mantap tadi kan judul teh babun idza hadarat ta'am fabda'u bihi kemudian gitu.
Hadis nu kaduana An Ibnu Umar eta halaman 123 keneh nih. An Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar qala ngadau Ibnu Umar kana lapad qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad idza kana di mana bukti sahadukum salah saji aranjeun kabeh ala to'am eta tetep dina dahareun falayajal maka atau falayajal tah ulah rusuh itu si ahad hatta dia sehingga yen nyumponan ahad hajatahu kana pangabutuh ahad minhu tina to'am wa in uqimat jeung sanajan geus dikomatan naon as-sholatu salat di mana-mana hadir dahareun geus asak beuteung lapar pisan waktu lega keneh goreng eta teh ngaheulakeun salat teh payunkeun makan saur Rasul di mana geus dipernahkeun dahareun waktu sore di masjid qomat dikumandangkeun mana heula makan we heula makan heula ameh naon ameh jongjon salat sabab lamun salat heula rusuh inget dahar meningker dahar inget salat meningker salat inget dahar mentak orang buka maghrib itu suka ada telat gitu mengesan aya dalilna eta tapi eta bisa jadi salah di gitu tingali we dahareunana geus asak geus nyampak beuteung lapar moal bener ya maka ulah waka salat geus makan supaya keur makan engke pan rusuh inget salat gitu mending keur salat keur makan inget salat daripada keur salat inget makan sok we naonkeun heula dahar lamun dahareunna geus nyampak lamun beuteungna lapar bisa ditahan oh atuh lamun dahareunna can asak mah patrol meureun ting saha patrolna eta pas adzan magrib teh can asak cek rona teh decek dina hadis ge geuningan kewe cenah magrib mah beneran gitu percuma ron eta udah masing dingkekeun ge da sabab dahar can aya jadi kaidna teh naon banget lapar dahareun tos nyampak waktu lega mapumna mun teh anu tilu mah salat we heula can asak salat we eta da masing diantep teu waka salat ge anger can asak gitu rek miceun gitu teu hade ieu itu yang kieu tapi rek salat sieun katinggalin berjamaah mending keneh keur kieu inget berjamaah daripada ke berjamaah inget kieu gitu kan mesal se jongjon tapi tingali ieu waktuna upami waktuna geus mepet mah nya ulah ieu mah waktuna leluasa kitu eta ciri jalma ngarti teh kitu salse rek salat kumaha kang eta lamun keur puasa ukur ku ente lapar pisan teu mun lapar pisan nya minimal buka setengah porsi meureun ya 2 piringan mana setengah porsi teh gitu tukang 2 piring mageung teh heuh sasenok teh naon ngan senok temok meureun gitu kan sok gitu satengahna heula ada kuat Kang Imah nya minimal urang ngabatalan heula tajil heula minimal tajil gitu itu salatnya kudu salse ulah sok salat nyieun kariweuh urah sok salat nyieun perkara ngalakonan perkara tanggung engke amal husu rek salat nah heuh cai kumaha ngabeledug gas LPG jadi ke salat teh sieun naon sieun ngabeledug eta mah rek salat moe pare pakaian dina can dijahitan ieu geus angkeub tas tok sok nyieun pikagokeun kitu parena ampihan heula pakaian ge jahitan heula urang sok nyieun pikagokeun mun lapar dahar ya mun waktuna panjang keneh mun lapar dahar heula bahkan lamun gaceng teh jima heula bener gitu napa tumuin mah ya da udur berjamaah eta teh matakan lamun jamaah tinggalin berjamaah aya 2 kemungkinan hiji boga penyakit mah nu kadua hipersek nya
Hah? Si eta mah telat we. Mendingan telat we. Dadahar heula. Oh, boga panyengit mah. Apaan gitu? Mun lapar makan heula ame salse gitu kan. Lamun gaceng jima heula. Berarti jama nu telat berjamaah teh aya dua kemungkinan. Hiji boga penyakit mah, dua hipersek gitu. Nu tara berjamaah atau nu telat mah. Karena ngamapum eta teh aya hadisna sebenarnya mah teu aya kan di mapum. Hadis nu saterasna. Saur Rasul idza kana ahadukum ala ta'am di mana-mana aranjeun aya di hadapan makanan. Pala yajal teu kudu rusuh santai. Hatta yak dia hajatahu sehingga cumpuran kabutuhna tina lapar teh sok makan heula. Wa in uqimat as-shalah walaupun di masjid geus qomat. Mangade adan langsung qomat ira bukana mangade teh. Entos Kang abdi buka mah cekape ku ngorong abdi mah asal batal we di mangade teh. Ai dedi wah. Wa in uqimat as-shalah mah habek-habek we gitu dedi. Dedi nu di Inggris lain dedi nu ieu lain. Eta mah lain teu sok baperan gitu kan. Anu di Inggris teh cenah mah eta guguru ti dedi nu ieu. Gitu. Babun idza du'iya di mana diundang salimamu imam ila sholati kana salat wa biyadihi sareng eta tetep dina panangan imam ma ari perkara. Yaqulu anu nuang imam kana emak. Halaman 123 eta na Bukhari. An Ja'far bin Amr bin Umayyah katampi ti Ja'far bin Amr bin Umayyah an abahu saestuna ramana Ja'far qala eta ngucap abahu kana lapan ro'aitu ningali kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina tuang Rasul nuang Rasul diraan kana suku domba nu belah hareup yahtazu barina neuktekan itu Rasul minha tina dziraan padunya tuluy diundang Rasul ila sholati kana salat paqoma tuluy ngadeg Rasul patoroha tuluy ngalungkeun Rasul maksudna menyimpen asikina kana peso pasolla tuluy salat Rasul walam yatawaddo sareng teu wudu deui Rasul make deui lain salat teu wudu lain Rasul gaduh wudu ya ngamanana teh kitu tuluy nuang naon suku domba nu belah hareup ai diroan mah pan siku diroun teh siku ai domba boga siku teu nya henteu domba mah da boga leungeun dua boga suku dua eta jadi opat pan disebutna henteu leungeun tapi naon suku domba we ngan lamun diro mah siku nu hareup biasana lamun domba enak pan domba mah kieu domana cenah nangtung sok suku hareup teh berarti siku na pan ta Rasul mah hobi eta ta urang nurutan eta cen mun aya nu ekah ceuk urang kade nitip naonana cekerna pan eta sunah Rasul meureunna ating sunah ting teh kita ngan Rasul hobi nu kitu siga Anas bin Malik tersep waluh tapi ketika Rasul disuguhan di dinya aya waluh dipilarian ku Rasul ti sabarak harita cek Anas bin Malik kami mah jadi resep waluh walaupun dugi kadinya nah eta teh kalebet sunah Rasul atanapi henteu da ari kalakuan Rasul teh anu berupa jadi ibadah aya memang tabiat kemanusiaan we aya kitu henteu jadi langsung terjadi otomatis gitu kan sunah anu dipigawe ku Rasul eta jadi ka umat kudu dituturkeun da Rasul nikah langkung ti opat mah ulah eta teh kitu kan padahal eta kan kalakuan Rasul eta kalakuan teh kan sunah teh aya sunah teh kapan naon aqwalna cariosan afalna takrir teh pangantepna tah Rasul nuang ceker domba nu payun dikeuretan ku Rasul kulitna tuluy Rasul diundang kana salat dikumandangkeun adan can aya imam diwartosan meureun ku Bilal biasa mun Rasul telat Gusti Rasul itu naon
Adan terus lebet waktu salat. Disimpen ku Rasul naonana pesona. Rasul teh biasa sok babantu kekeureut, biasa Rasul ngan bedana kitu. Najan babantu kekeureut di dapur, mun dikumbanakeun adan sok disimpen peso. Rasul nuang nya beureun karek dikeuretan pas salat walam yatawaddo. Rasul salat tuluy teu wudu deui. Lain teu wudu. Tapi teu wudu deui, make deui beda. Aya poho deui gitu kan. Aya poho keneh. Deui mah pan geus pernah berarti kan. Entak sok jadi heureuy gitu nya. Tadi teh si eta teh bareng dahar jeung urang teh bareng. Hiji mangsa meureunna. Aya gitu. Apal si eta teh geus dahar tadi teh. Rona teh gitu. Hiji mangsa ecen dahar. Tuluy we naon? Ngaliwat rona apa tawar gatra gitu. Ron tuang. Sori ron deui, make deui eta kasinggungan. Ari tawar teh tawar gatra, ari tawar nyata sing ngarti urang teh. Heuy adrahi. Ah moal tabari didudut gitu eta mah nyata eta mah. Aya di basa-basi kade. Aya tawar gatra, aya tawar nyata. Pokoknya teh tawar gatra, tuang nya cenah gitu. Kade sing bisa maca urang. Sing bisa maca. Jadi lamun teh amarona tadi tos makan, aicen aya makan, ku aicen tawaran teh ron dahar deui, make deui teh. Moal aja bahasa corona. Make deui we. Jadi aya deui. Aya wudu deui. Nah kitu kumaha urusanna kieu. Dina awal permulaan Islam, salah satu nu ngabatalkeun wudu di mana-mana urang memakan perkara nu ngandung unsur gaji atawa anu dipasak ku seuneu. Matak batal wudu asalna. Sehingga aya nasah terjadi nasah nu diulang-ulang lebih tina satu kali. Nasah teh biasana tina A kana B, mun tina halal kana haram, mun tina haram kana halal, pasti kitu nasah. Tapi aya 4 kasus anu nasahna teh diulang-ulang. Naon? Hiji nikah mut'ah, kawin kontrak. Asalna teu meunang, tuluy pernah menang, tuluy teu meunang deui. Katika 3 kali tadi salina. 2 kali nyalin, jadi leuwih ti sakali nyalin nasahna. 2 perpindahan kiblat. Asalna Rasul di Mekah ka mana? Ka Baitullah. Tuluy di Madinah Rasul 16 bulan, cek sapalih 17 bulan ka Baitul Maqdis. Teras ka Mekah deui. Nu katilu tentang haramna khamar, arak. Keur di Mekah arak itu adalah rizqon hasanah, rizki nu bagus. Pun tukang arak teh alus kasabdina ngejual arak. Tapi kadienakeun aya ayat naon? Wayas'alunaka anil khamri wal maisir Kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul lin. Kituin ayatna. Wa yas'alunaka anil khamri wal rupan ayat tahfidz menakeun teu ngalikeun kamus Fatur Rahman. Wa yas'alunaka anil khamri. Jalma-jalma naraoskeun tentang hukum khamar. Surah Allah, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Bejakeun ku anjeun Muhammad, ari arak teh itsmun kabir, dosa besar. Sanajan kitu wa manafi'ul linnas, aya mangfaat yang manusia. Mikiran hutang stres, minum arak jadi rieuh, pan teu inget kan hutang. Judi gitu. Tapi dosa na aya manfaat nage aya wa itsmuhuma akbaru min naf'ihi ngan dosana lebih gede. Matak sahabat kabagi 2 kubu. Nu masih mabok keneh, nu judi keneh, aya sabab ayatna wa manafi'ul linnas. Aya nu tara da sabab itsmun kabir. Tidinya nu masih osok teh jalma marabok keneh hiji mangsa.
Rek salat maghrib teh. Rek salat maghrib mabuk. Tuluy berjamaah si imam maca qul ya ayyuhal kafirun pabelit. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Eueuh la nu mabok ke cager. Da hartina apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ku anjeun Muhammad, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Dipikeun la menjadi abudu. Maka turun ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ulah wani-wani deket salat, ulah wani salat lamun anjeun keur weureu sehingga kudu sadar naon dibaca. Harita mah haram teh Omar teh nalika rek deket waktu salat. Jadi mun ayeuna bebas mabok teh. Kan upami jam 3 jam 4 subuh mah ulah ade darek tere subuh. Geus duha mah bisa mabok teh, geus setengah 12 mah ulah. Masih keneh sahabat teh naon? Mabok keneh yang penting ulah deket waktu salat. Hiji maksa, hiji sobat ngayakeun jamuan makan. Pesta. Di dinya aya jaman nu puisi, ahli sastra pana urang Arab. Nu usina teh ngahina ka kaum bat nu sejen, ngabanggakeun kaum dirina. Anu dihina teh pan teu enakeun. Nyokot careham ngonta digebug gitu, bika berdarah. Bingung teh. Maka Sayyidina Umar gitu unjukkan nih ka Rasul kumaha tentang arak. Turun ayat terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansab non wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi haram nanti kayak tuh opat. Hiji perpindahan kiblat, 2 nikah mut'ah, 3 tentang arak, 4 wudu tina pedah ku sabab ngadahar perkara nu dipasak ku seuneu. Jadi awal permulaan Islam mun urang wudu tuluy ngadahar bala-bala. Teu naon? Kadieuna pernah jadi batal eta teh. Kadieuna deui jadi henteu. Tah berarti Rasul fa shalla wa lam yatawaddo. Rasul salat teu wudu deui. Jadi dalil bahwa lamun urang gaduh wudu tuluy makan sesuatu nu dipasak ku seuneu termasuk tadi ceker doma nya teu kudu naon, teu kudu wudu deui. Da Rasul ge fa shalla wa lam yatawaddo kitu maksudna. Kartos. Entos. Tuluy babu man ari eta bab martelakeun jalma qala nu ngucap man kana lapad liwa non liyudzin kudu adan fisapari dina waktu lumaku saha muadzinun wahidun tukang adan anu sahiji jalma nu adan anu sahiji. An Malik ibnil Huwairits katampi ti Malik bin Huwairits qala ngadauh Malik kana lapad atayatu datang kami an nabiya ka nabi sallallahu alaihi wasallam pina parin dina hiji golongan ngaranna parte ti 3 sampai 10 min qaumi ti kaum kami saha kaum teh Banu Laits bin Bakr bin Abdi Manat fa aqomna tuluy mukim abdi sadaya indahu disandingeun Nabi isrina dina 20 naonana lailatan malamna jeung siangna eta. Wa kana sareng bukti Nabi rahiman eta nulas ropiqon tur anu leuleus hate. Aya roqiqol qalbi cenah teh leuleus hate. Falamma ra'a tulus samangsa ningali Nabi syauqona kana sonokna urang sadaya ila ahalina ka pirang-pirang keluarga abdi sadaya. Qala ta ngucap Nabi kana lapad irji'u pek baralik aranjeun kabeh. Pakunu tuluy kudu bukti aranjeun kabeh pihim eta tetep di itu ahalina di ahli. Wa allimu jeung kudu ngawurukan aranjeun kabeh hum ka itu ahalina. Wa sallu jeung pek salat aranjeun kabeh
fa idza hadarat maka di mana-mana geus hadir naon as-salat waktu salat fal yu'adzin tahpek adan lakum pikeun aranjeun kabeh sahadukum salah saji aranjeun kabeh waliya umma jeung pek ngimaman salat kum ka aranjeun kabeh saha akbarukum nu pangkolotna ti antara aranjeun takdirkeun ai idza kana faqihan idza kana di mana-mana bukti akbar faqihan eta nu ngarti bab mertelakeun jalma nu ngucap liu adzin fi safar muadzinun wahid pek adan ketika di perjalanan saurang nu adan tong kabeh kisahna nu tos dijelaskeun ka pungkur Malik bin Huwairis santri diklat Rasul teh selama 20 hari 20 malam di tukang ge hadis nomor sabaraha cing nomor 33 ngan harita mah pondoknya sok tinggal di halaman 33 lain halaman 33 nomor 33 aya Malik bin Huwairis tarita ngan pondok eta panjangna di dia mata ku anjeun pas nomor itu nomor 33 tulis di dia pas nomor 108 gitu penjelasan panjang nama. Malik bin Huwairis ngadauh kami teh sumping ka Rasul dina rombongan ti kaum kami perwakilan delegasi ari napar teh ti 3 sampai 10 rek naon rek belajar ilmu agama faqomna indau isrina lailatan abdi sadaya mukim caketeun Rasul 20 malam 20 hari 20 malam pesantren kilat eta teh tak dalil diklat kitu nya. Jadi anjeun bisa jadi panitia engke teh bingung rek sambutan naon tah ieu we sambutanna mah kitu. Atau sambutan kangge naon ieu teh? Sambutan papatah tausiah kangge muadaah berengan kitu. Mukim 20 hari 20 malam. Selama eta nu kaalaman ku abdi Rasul itu rahiman welas asih rafiqon leuleus hate falamma ra'a sauqona samangsa ningali nabi kana yen urang teh geus sono hoyong ulih ka bumi malum beunang geus tanggal 20 Ramadan yang baralik santri oge atau moal ente moal nya ciga Abu Hurairah gitu. Cenah rek balik sono ka lembur ciga Malik bin Huwairis aya wae dalil mah sok. Katingalieun Rasul teh abdi teh ciga geus teu baretaheun geus sono lain teu betah geus sono hoyong uwi. Maka Rasul pesen irji'u sok atuh rek baralik mah boadahan beureunna barudak sok ayeuna penutupan diklat ayeuna. Ngan peupeuh fakunu fihi mun anjeun geus balubar ti dieu anjeun kudu aya di keluarga ulah sok loba ulin ayeuna balik sok datang ka lembur ulah sok nyimpang-nyimpang ka lembur sejen gitu wa allimuhum sok urukan tah keluarga we di imah kolot inung bapa aki nini adik lanceuk mang uwa bibi bisi can nutupan orat jelaskeun wa allimuhum sok pan guru ge sok kitu lin papatah teh sok baralik ulah sok udar ador langsung ka imah geus di imah wurukan wa shallu salat rebut sapeker rebut paimaran gitu tapi tingali heula kita sesuai teu ka ilmuanan maksudna mun teu aya imam jadi ku ente nu adana sapeker gitu ramekeun Faidah hadrati shalah kayak di jalan nya mun mendakan waktu salat fal yu'adzin lakum ahadukum adan salah satu tong kabeh saha nya nu kira-kira panjang naonana napasna alus sorana gitu kan da para sahabat ge lain teu barisaeun adan lain ngan ai tukang adan mah Bilal we di kapungkur ge zaman Rasul mah teu Bilal Ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum dua tukang adan zaman Rasul lain berarti Abu Bakar teu katalareueun adan lain eta mah tahu diri we gitu da urang lain teu bisa adan teh ngan teu katalar kilen teu bisa pan aya tukangna di dinya gitu. Alasan itu alasan
Gitu. Jadi orangnya tahu diri. Jadi pangna Bilal diangkat tukang adan teh anda leuwih non anda sawetannya atau non leuwih panjang leuwih tarik sorat Bilal mah. Sok tong kabeh mana nu kira-kira nu enakeun nu kira-kira nyaman gitu. Tapi ari palebah subuh mah alus nu teu ngeunaheun gitu. Sabab dibareken nu ngeunaheun menyenyak teuing gitu kan. Nu subuh mah tah nu gawe subuh mah gitu. Ai kira-kira lohor asar magrib mah nya tuh nu nyeni we gitu kan menjadi siar kabitah yang masjid teh gitu kan. Lamun subuh mah bae teh enakeun ya. Naon sababna? Sabab ame teu tibra gitu kan. Dibere adan subuh enakeun mah tuh aduh langkung tibra cenah. Waliya ummakum akbarukum sok imaman ku aranjeun salah satu ulah jadi imam kabeh ulah. Saha akbarukum paling senior dina umur. Kitu sate idza kana pakihan mun ngarti. Ari kolot tembegog mah teu ngartieun nya, mundur we mundur. Pemuda dihareup. Eta teh kitu. Tempo lah umurna baredan gitu. Tempo pasehatna. Pamina pikih mah aya imam anu rek diseleksi teh pan kitu. Pikihna, qiraahna, naon deui? Meureunnan dina ilmu pikih, ilmu babacaan, umur, geus kawin encan, geus kawin teh pamajikan hiji 2 3 eta ngaruh eta teh gitu. Ini boga pamajikan opat imam wae eta. Nya ajengan hek opat tuh eta pasti ranking hiji wae eta pangeulana wae eta mah kuduna ge. Wal ya ummakum akbarukum ae idza kana faqihan mun ngarti eta teh. Nu jadi imam gitu. Babud dihabi ari eta bab mertelakeun indit ila salati kana salat. Halaman 118. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Anin Nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi. Idza sami'tum di mana ngadangu aranjeun kabeh al iqamata kana qomat famsu tah pek lempang aranjeun kabeh. Ila salati menuju salat. Waalaikum jeung misi karanjeun kabeh bisakinati kana tentrem. Sakinah tentrem. Lain sanajan aki-aki ngeunah, lain. Wal wiqori jeung tegesna rintih atau jatnika. Walatusri'u jeung ulah rusuh aranjeun kabeh, ulah gagancangan aranjeun kabeh. Fama maka ari rakaat adroktum nu manggihkeun aranjeun kabeh kana emma fasallu tah pek salat aranjeun kabeh. Wa ma jeung ari perkara pata nu lepot makum ka aranjeun kabeh. Fatimu tah pek nyampurnakeun aranjeun kabeh. Indit menuju salat. Bahkan dina berangkat mah urang teh jeung pulang teh kudu beda jalan alusna mah eta. Ame loba tapak dihitung pan. Wa naktubu ma qaddamu wa rohum eta tapak-tapak ka masjid teh dihitung eta. Semakin jauh semakin loba padilahna. Ngan mereka berangkat ka masjid, berangkat nama jalan jauh, cen. Semangat kene. Ngamun mulangna jalan dekat. Jadi mun ecen ti kobong rek berjamaah sok ka ditu, ka Kanang Hayam, terus ka ditu, ka Cikalang, eta balik ka dinya cenah kuduna. Kuduna mah kitu. Lamun pertama berangkat teh lempang, balikna kana motor ulah tibalik. Kuduna mah kitu eta. Berangkat menuju salat. Saur Rasul di mana aranjeun nguping dikumandangkeun qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Famsu ila salat sok anjeun berangkat mapah lempang menuju salat. Ngan ulah rusuh. Wa alaikum bisakinah wal wiqar. Pepeujeuh aranjeun kudu rintih, kudu tentrem. Ulah lompat kade. Pan pada zaman Rasul ka pernah kajantenan gitu. Keur salat gedeblug lompat ya jelema. Gedeblug bener gitu tah. Buka labuh kan. Eta senal, ini keganeng gitu. Naon? Pedas sieun katinggalin
mata kudu kitu. Dan niat mah lain talalangke, ari talalangke mah da munafikin eta mah. Fa idza qamu ila salat qamu kusala. Talalangke gitu. Sagala atuhda, sagala karasa. Ieu mah lain tentrem geus kadangu qomat mah tapi lempang mah biasa. Da ceuk Rasul kitu. Ulah urang humpat, lengkengesan. Kayak labuh kayak kumaha. Tentrem we tentrem. Fama adroktum pasollu mun teh rakaat kapanggih kenehnya kali salat. Imam teh alhamdulillah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Urang datang Allahu akbar. Henteu ti bismillah ge urang teh kaburuna pas lam yalid nya sok salat. Cenah da urang teh katinggalin teu meunang rakaat-rakaat acan wa ma fatakum fatimmu babari. Mun aya rakaat nu lepot pas datang nyaeta ku santai tadi sakinah tentrem di jalan teh da imamna geuningan kaburu naon tahiyat atuh mun salat teh meureun teu meunang sarokaat-rokaat acan nyakeun bae ngilu kadinya fatimu imam salam sempurnakeun salat anjeun. Jadi dina agama mah teu kudu aya leuleuwieun semangatna ya semangat anu terukur gitu. La saropa fil khair kamala khaira fis sarop. Nah, ya anah mah gitu. Kaul ulama itu paribasa. La saropa teu aya leuleuwieun fil khair dina kahadean. Kamala khaira fis sarop seperti teu aya kahadean anu leuleuwieun. Teu aya leuleuwieun anu hade jeung teu aya hade anu leuleuwieun gitu. Tentrem. Lamun teh mah rakaat kapanggih nya kari salat lumayan menang rakaat. Lamun kakantun katinggalin teu meunang sarokaat-rokaat acan nya imam salam kari sempurnakeun salat anjeun. Jadi normal ibadah teh mak teuing make aturan. Babu man robahu syai'un fi salatihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.